Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Jamaah anu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hukiya anna rajulan ismuhu Muhammadun kana la yusalli qat wa idza dakhala Ramadan yuzayyinu nafsahu bi siyabi watib wa yusalli wa yaqdi ma fatahu. Jeung tos dicaritakeun aya hiji lalaki eta si lalaki teh ngaranna Muhammad. Muhammad lain Nabi Muhammad, aya hiji lalaki ngaranna Muhammad. Eta si Muhammad teh unggal poena tadina tilok salat sama sekali. Salat henteu, ngaji henteu, geus pokona mah pagaweana kitu bae. Tilok salat, tilok ngaji. Terus wa idza dakhala Ramadan yuzayyinu nafsahu bisiyabi watibi. Ngan pas waktu ketika asup bulan Ramadan eta si Muhammad teh ngahias dirina make baju anu rapih, biasana pake celana pendek, barang asup bulan Ramadan mah pake bajuna rapih, pake bajuna bersih, terus diwatibi jeung deui pake wawangian jeung ibadah. Nah pas kitu mah wa yusolli wa yaqdi ma fatahu jeung deui eta pas asup bulan Ramadan mah si Muhammad teh salat jeung deui wa yaqdi ma fatahu jeung ngodoan salat anu tos katinggaleun. Kan tadina tilok salat, ayeuna eta dikodoan lah. Pas dina bulan Ramadan pokona mah anu tadina tilok salat eta dikodoan kabeh ku si Muhammad. Faqila lahu lima taf'al zalika, barang kitu mah anu nanya Muhammad kunaon anjeun digawe kitu jatadina ge tilok salat barang asup bulan Ramadan mah kunaon kuari gajin jasa salatna terus deui salat nu keur tilok ya dikodoan emang kunaon kitu. Faqala hadza syahrut taubati wa rahmati wal barakati asallahu ayyatajawaza anni bi fadlihi. Kemudian eta si Muhammad teh ngajawab ieu, ari ieu teh bulan Ramadan ieu bulan ditarimana tobat, jeung bulan penuh rahmat, bulan penuh berkah, sugan bae Allah ngahampura kula kalawan fadl Allah. Nah eta si Muhammad bang asup Muhammad mah bang asup Ramadan kitu lah nya. Tobat, rajin sholat, taraweh, puasa mapuguhna, bayunanya kunan gua berubah karena bulan Ramadan ieu cah cenah ge ieu bulan ditarimana tobat, bulan anu penuh rahmat, bulan anu pinuh kabarkahan, yang mudah-mudahan bae dosa nu keur ieu diampura ku Allah. Terus di segala macam ieu ibadah bulan ukur ieu tilok salat teh kuari dekodoan sugan bae ditarima ku Allah. Pas kitu mah famata faruya fil manami faqila lahu ma fa'alallahu bika. Barang kitu mah gancang caritana eta famata maot eta si Muhammad teh. Barang kitu aya ulama anu ngimpikeun dinya jero pas waktu keur sare. Faqila maka diucapkeun anu nanya ka si Muhammad. Ma fa'alallahu bika Muhammad kumaha balasan Allah ka anjeun. Ya tadi nama tilok salat dan salat kita baik bareng aya Ramadan doang karek salat balasan Allah kumaha. Faqala ghafara li rabbi bi hurmati ta'zimi Ramadan, maka ngajawaban eta Muhammad teh Allah ngahampura kaula kalawan sebab ngamulyakeun ngagungkeun kaula kana bulan Ramadan. Taku kituna mumpung iya bulan Ramadan urang baheula loba dosa, urang baheula loba salat anu kurang katinggaleun kodoan kurangnya bisi teh lamun keur kira-kira cenah salatna yakin pasti katinggaleun henteu salat ngodoana pasti kodo alillahi taala. Kumaha cenah ieu mah baheula keur di Jakarta duka salat duka henteu nya duka sabaraha biji eta. Tah ketika salat sunnah niatkeun bae qada alillahi
taala. Eta ikhtiat ngaranna. Contoh salat subuh baheula sabaraha kira subuh-subuhnya kira-kira untuk salatan pokokna teu kahitung. Tah ketika salat subuhna 2 kali. Anu hiji salat sunah fajarna qobliyah subuhna qadaan deui, tah anu kadua kali mah karena ada adaan. Walaupun teu pasti ngodoana karena urang baheula pohoan karena urang teu ditulis. Terus deui salat dohor, pohoan baheula sabaraha kali buah dohor. Nah, urang salat dohor deui, lamun kira-kira urang qobliyah ba'diyah, anu qobliyahna diqodoan deui, anu adaan nu kaduana, adaan eta nu jelas nu aya di dinya, kemudian ba'diyahna urang pake qodoan deui. Salat asar kitu deui, urang salat asarna qobliyahna atuh pake qodo alillahi ta'ala 4 rakaat. Ngan karena eta mah teu pasti tos salat asar mah tos ulang. Nah, terus salat maghribnya kitu deui urang 2 kali atawa 3 kali qobliyahna qodoan karek manu tengahna adaan nu katiluna urang qodoan deui ikhtiat ngaranna. Salat isya-nya kitu deui lamun urang kira-kira baheula padanah lobah teu salat. Nah, supaya urang kin dina bulan Ramadan ieu urang dihampura ku Allah Subhanahu wa taala eta begeh kisah si Muhammad tah anu tadina tilok salat sama sekali sakitu kumahna tilok ngaji dengan segala macam, kemudian karena asup bulan Ramadan manehna tobat, manehna ngodoan salat sehingga ketika pas waktu manehna maut jawabanna teh bahwa manehna dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Lamun tos dihampura ku Allah berarti eta jelema teh asup ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.